Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Ngadenge parentah tinu jadi gegedugna. Si Ondi, si Bakri jeung dua baturna nyaeta si Kindi jeung Musa rikat narajang bari masing-masing ngahembatkeun bedogna nyampek ti hiji jurusan lantaran sieun siga peuting di aradu jeung pada baturna. Hal ieu teh jadi kauntungan oge pikeun Gumilar mah. Teu kudu ngabagi panenjona. Sakilat main ngagaceng kaluhur cai. Suku anu sabelah nincak tak-tak si Ondi, sedang suku anu katuhu dipake ngajejek sirah si Bakri. Bari luncat ka handap tak-tak si Ondi didedetkeun saolah-olah dipake telenan pikeun luncat. Aduh, si Bakri ngebangkieung bari nyekelan huluna. Sedang bedogna meceleng jauh naker. Abon, geng Si Ondi ngagerung bari ngarempayak. Sedang awakna ugang igeg bari ti burabun celik, awakna karasa monokan tak-tak asa sempal. Red Gumilar ke Arman ke dina posisi nyerong tas miceun panonjok lawana. Tapi sabrehan kabireungeuh Bahdira geus ngarobah kuda-kudana. Leungeunna anu tadi dikibarkeun geus masekon. Sabak-bekeun rek dipake ngadagor gado musuhna. Awas gado, Gumilar ngagero ngabejaan. Sedang manehna sorangan rek kacingkrak lantaran kabireungeuh kolebatna dua bedog. Anu hiji rek naroh sirah, sedang anu hiji deui rek ngarojok beuteung. Hiuk cahuk suku kenca Gumilar dina gerakan sepak kuda beger ngahanca si musuh anu tadi rek nobros beuteung. Puguh harita teh Gumilar siga anu leungit kasaimbangan. Bari rada nyolontod gagigir, padahal mah nya di dinya ayana gerakan sepak kuda beger teh. Heat kumplong deui punuk musuhna ditenggang ku tenggelan kepeng. Bareng jeung nyolontodna Ki Musa bari nyebutkeun aduh, Gumilar luncat deui rek ngahanca si Kindi. Ngan orokaya si Kindi rekat malik bari nyempongkeun bedogna rek ngahanca iga burung Gumilar. Gumilar rekat cingkrak bari ngasupkeun tajonganana anu diandelkeun dina gerakan sapu jagat anu ngahanca iga burung. Atuh si Kindi kontaan ngabangkieung igana asa potong. Dina keur kitu disusul deui sikuna ditajong atuh celeng we bedogna ngaceng bari ngoceak. Teu dikagok-kagok habak degadona disusul ku jurus katelu Tanjung Pura. Blak we atuh si Kindi tenang karak bengkang. Duduluanana ngadadak kararone. Awas suku Arman, Gumilar ngagorowok deui lantaran kabireungeuh suku Bahdira geus ngajengkat rek ngajejek bincurang sobatna. Arman salamet lantaran rikat tarik suku kencana. Sakicep geus ngabangun di kuda-kudana bari sate kapolah rek ngasupkeun sikuna. Bahdira ngejat nyelametkeun gadona. Tapi Arman terus nyusul tepus ku pereup rek nonjok dada. Bahdira ngakilir ngepeskeun paneungeul bari ngasupkeun tenggelanana rek mepeg hulu angen. Gumilar ngagorobok ngabejaan. Teu calangke lop
Arman ngelapkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil. Dina mancang hulna gigireun lawan, pereupna ngahiuk rek meupeuh iga burung. Sanajan Bahdira satekah polah ngageser, Malik sarta leungeunna ngaheat rek meupeuh leungeun musuhna. Tapi lantaran gerakan Arman kasida kesitna, teu burung iga burung Bahdira dihakan pereup Arman dina gerakan landak nobros gunung warahan Gumilar. Anu balukana Bahdira ngaheungeu ngan bae bubuhan rada kuat meh narikat ngacaul ka tukang, curiga sieun disusul tepus ku pereup haneut. Tapi ngerasa seueur mah teu burung we. Atuh kana angeun jadi murah hayang utah, ngan sagala oge ditahan. Ari kudu kabibirangan mah mung Bahdira teh. Si Ondi jeung si Bahri anu geus muniang di harudang gupgap nyarokot bedogna. Ret ka Gumilar anu keur balangah lantaran keur nempokeun sobatna anu keur patutunggalan. Kacayep duanana ngajejempe dina gerakan ucing ngintip beurit. Seak kolebat. Bedogna ting kalayang rek kahanca tongong Gumilar. Tapi Gumilar anu tingkat pangabisana geus aya dina tahapan anu luhur. Karasa aya samberan angin anu ngahiuk kana punukna teh manehna geus bisa ngira-ngira yen aya naon-naon di satu kangeunana anu teu pikahayang. Sakilat manehna Malik bari ngareundeuk dina gerakan pamonyet. Hiu, dua bedog molebat rek ngahanca deui. Lop, awak Gumilar ngaleungit dina sasaran musuh. Ngajol ka hareup bari ngatrok dua siku musuhna ku dua curugna. Kalawang terang dua bedog diaradu. Bareng jeung eta dengan Gumilar ngaheat kana beuheung si Oni jeung si Bahri. Bari ngagunakeun jalan jero asup kana lolongkarang dua musuhna. Geus tanpa ampun deui. Bari ngaluarkeun jeritanana, dua musuhna ngacarungko bari ngutahkeun getih lalamaran. Memang lain bantak-bantrakeun kahebatan tenggelan Gumilar dina gerakan Garula Laut Kidul. Hasil panggemlengna Aki Sidik. Ret Gumilar kasobatna nu harita geus ngaluarkeun siku-sikuna lantaran Bahdira geus mesat bedogna. Hiu, kolebat. Cahaya bedogna teu beda we ti kingkilaban rek nyabat beuheung anu jai lawanna. Arman rikat ngagilek nyerong bari nakis bedog ku siku-sikuna. Kang! Nepi ka ngaburicak ngaluarkeun kembang seuneu balukarna hebat oge Arman nepi ka ngarempayek labuh tepak leku lantaran eleh tanaga sarta eleh pangalaman. Serepet bedog Bahdira ditarik ka hareup rek dipake ngagorok beuheung musuhna anu kayaan posisina kasida gorengna. Leungeun anu nyeka siku-sikuna ranggah sedeng leungeun kencana ditunjukkeun kana taneuh dipake nahan awakna supaya ulah ragrag. Arman, awas Arman! Gumilar ngagorowok deui. Bari cilung ka gigireun Bahdira bari najongkeun tajongan sapu jagat. Dira! Kadenge deui sora anu ngagorowok. Bareng jeung ngagajlengna Bahdira kacium ku tajongan sapu jagat, Arman salamet teu tulus ka ciluk beuheungna. Bareng jeung ngacelengna Bahdira kacium ku tajong sapu jagat, Arman salamet teu tulus ka ciluk beuheungna. Ret kagigireun ari breh teh ngembang boled tetelan manjara teng teh geuningan kiraksa dibarengan ku Pak Adi.
Janari datang nakaci gugur Kici godeg numpak kana wahon anu narik beas sarta kabarana teh aya deui saurang anu numpang reka Singajaya. Tidinya terus duanana laleumpang ngeureuyeuh nikreuh sapeuting. Datang ka Singajaya ka karapa pisah. Sanggeus dituduhkeun di mana pernahna lembur Cipacing. Kiraksa nuliskeun lalampahanana isu keneh naker. Ari Gok jeung Pak Aleh terus we dianceurkeun ka imahna Pak Adi lantaran Pak Aleh nyahun gumilar keur aya di dinya. Puguh basa peuting camarehna ngadenge waktu Pak Adi gegeruan ka gumilar manehna nyaho. Keturun sote awahing ku ngarasa sieun kabarerang ku Bahdira. Di imah Pak Adi ring deui we dibarengan ku pribumi maksudna mah rek nyusul gumilar. Breh tapak anu lidi kapanggih terus we ditaruturkeun. Nya akhirna mah anjog ka pasir ka tempat anu keur galungan tea. Persis waktu Arman beheung rek digoro ku Bahdira anu satulusna Arman salamat. Bahdira ngacungkel ditajong ku gumilar. Wah, Arman ngagero kaget bari buru ka Kiraksa. Bapak, gumilar oge gancang muru nyolongkrong ka pimitohaeun. Oge hatena teu oleh dilimpudan ku kakaget anu pohara lantaran ku teu disangka-sangka Kiraksa beut geus aya hareupeunana.
Cag urang tunda lalampahan gumilar jeung kiraksa anu ke lumampah Kamiramare. Ayeuna urang caturkeun Pak Irpai alias si Bongkok anu harita kungsi ngahareuyan ka Gumilar sarta dielehkeun ku Pamajid. Harita manehna keur kasemahan ku guruna nyeta Pak Murtala anu ayeuna cicingna teh di Cimari. Bubuara di dinya sote bubuhan nuturkeun nu jadi anakna. Datangna ka Cikoneng lain saukur tamuh laku bungkul. Sanyata nama ngahaja ngadongdon anu jadi muridna lantaran aya beja ka kandang wesi yen si Bongkok aya anu ngelehkeun wawasena nepi ka tunduk taluk kadua jelema anu ngaran Aki Sidik jeung Pamajid urang Miramare. Lamun nyata bener kacida teuing salahna numutkeun Pak Murtala mah lantaran tunduk taluk mah lain ka musuh tapi kudu ka guruna pribadi. Cenah eleh wawasena ku anu sejen lain kudu semerah tapi kudu minta tulung sarta bantuan kanu jadi guruna. Nurutkeun Pak Murtala mah eueuh rengkolna kudu serah bongkotan kanu sejen. Komo ka musuh mah. Baik. Nanyaan di kakak solante. Pak Murtala ngalelekan Pak Irpai. Laras guru tekiat atuh da tekiat ngayunan abdi teh walon si Bongkok lalunan. Tapi kata lu kenanya Pak Murtala nanya deui semanut tereges. Pisan-pisan guru mau salajeng nama direngsekeun ku Bapak Damian we margi kumaha sia margi si Bongkok nyaitana rampang reupeung. Naon sababna make badami sagala sia teh? Sakali geus lawan kudu dianggap musuh. Cenah Andika teu kuat wajib minta bantuan. Minta tulung kan jadi guru. Ngasih Pak Murtala nyalitana beuki heuras. Namun abdi mah darma kapuntangan guru. Da nu kagungan pokal nama saha cing balik. Cing balik sakoboleh janggani guru. Putrana Haji Kusen Pak Irpai ngabela pamadeganana. Sanajan kitu tetap geus dari pasoalan Andika Pai. Andika kudu tanggung jawab sabab kalakuan kitu petate ngagunakeun ilmu panamu anu luar biasa deuleu. Satalamun Andika badami jeung pihak musuh, hartina Andika ngahinakeun ka kami anu jadi guruna. Pak Murtala bener nyeuneu ngameka muridna. Pak Irpai alias si Bongkok teu dibalan. Manehna ngeluk tungkul teu beda we cibuuk meunang mabuk. Teu wani teu beungeutna lantaran nyaho jen guruna geus amek bener-bener lamun seug salah pok we pinasi aya barukarna pikeun manehanana. Pok sebutkeun saha jelemana nu geus ngelehkeun Andika teh. Kurang ajar sia. Omongkeun. Cing balik sa ngomong teh. Dipiteskeun ku aing baheung desa goblok. Pamajid guru. Saha? Pamajid. Urang mana cenah? Cicalengka mah Pak Ajid. Cibalieur Pak Guru. Cenah duaan. Jeung saha Syekh Jidi ha? Sareng Pak Sidik. Di mana ngajelogna? Timila Mahareu Pak Guru. Cukup. Cukup Pak I. Hade.
sakal ieu mah andika dihampura ku kami deui sia. Ayeuna kami dek balik, tapi isuk jaganing geto pasti diayakeun balitungan ku diri kami pribadi. Kula hayang nyaho wawasena. Da masih kene aya jelema anu ngaluhuran ilmu kula. Ceuk Pamurtala teu mirosya ka Pak Irpai anu olohok bangun kasima. Dome harita Pamurtala tidak korak kana erang-erang panto lantaran jujur. Tapi ka panto narbah ieu mah na igeung kawas anu dioyageun kulini we. Tapi keluar Pamurtala ngageroan deui Pak Irpai atuh Pak Irpai buru-buru keluar bari muringis sieun. Pai subuhun guru awas ya. Lamun andika tertono ka kaula ulah samatkan yaya sia. Kaula bakal ngirim utusan deui sia. Pamurtala ngati-ngati. Ngancam si Bongkok balik koebat terus di hareupeun si Bongkok. Baraya Cakra ayeuna malikande ka Kiraksa jeung Gumilar anu geus naringgalkeun lembur Cipacing. Teu baleda di jalana kalayan taya halangan harungan maranehanana geus anjog ka Cigodeg. Sabadara heula di warung Pak Emot bari ngadaguan wahon anu kamiramare anu tekung seulila geus ngulunyung. Saterusna dualana geus anjeun ceuleuh luhureun wahon. Rag wahon eureun hareupeun bedeng-bedeng anu marapat sisi jalan koral. Kiraksa jeung Gumilar jatuh tarurun laleumpang gagancangan muru ka imahna. Ari sok kasampak aki sidik keur aya di tepas ngajanteng nyawang buruan. Mapag anu anyar datang ku gelenyu nu diebrehkeun dina paroman Hegar Marahmai. Tandang ngarasa bunga anu pohara barang direungeuh Gumilar datang. Tah geuning teu lila di Cipacing keneh beunanya jalu. Sumuhun aki. Mung aki empi mah tos dipayun angkat ka Garut. Aki damang walon Gumilar bari nyolongkrong asongkeun leungeun. Cager jalu. Guning teu jeung Arman ka dieu teh. Cipengker bade nyusuk ka dieu aki, Gumilar nyerenge. Oh, ya patuh sok ka dieu. Teu sawios yuyum teh teu katerasan ki. Ongton. Yap gerak tempo eta jalu balon aki sidik bari nungtun Gumilar. Kiraksa anu masih keneh aya di Golodog ngarelet ka aki sidik. Riuk kena nembongkeun ka bunga anu pohara. Hese capek teh. Tegaplah nu dimaksud bisa kairingkeun. Bus Gumilar ka jaro kasampak teh Nyi Arum keur ngajepat ngaherang nyenang. Bari ditungkuan ku ilungna. Rek sajungjungeun mah imon nempo nu ting grendeng ditepas ngan kaburu ngaroheap manten. Yum kunaon nung teh Yum? Gumilar ngagentak muru bari tepak deku gegereun anu gering anu harita ngagolerna dina bangku. Kang Nyi Arum ngagiler ka anu tepak deku gegireun. Surung kuy Cipanon bijil ngaremereh mapai pipina. Cipanon kabungah mapa buah hati anu kapicang campurang jeung peuting. Mohon gelis. Apan bapak nyusulan cenah Yuyum teu damang. Naon anu karaos teh nung? Gumilar nanya deui. Nanya deudeuh bari ngusapan buah hatena. Gep atuh leungeun Gumilar dipuntangan ku Nyi Arum ti paparaket. Tah anu karaos eta mah Kang. Nyi Arum maksakeun ngagelenyu.
banget anu haropak pias dengan cada ketihan deui atuh Baracakra mani hayang nako. Ya nuhun atuh eta penyakit ajaibnya saja penyakit bucin ali jo dokter mah geuning ngadadak leungit eta kasakit teh. Aki sidik nemrong rutlet ka anu duaan bari pinuh ku kasugemaan lantaran harita panceg pisan jeung